kemana sih budak teh? Waya kieu can dateng kene wae. Berang mantan nih mau. Ngadak da maneh masuk ngarep janjina teh. Nyapura we aing dia didorong paksa tamu. Dah kebiasaan. Hahayu berang manten. Nyahayu lambat pisan. Nyahayu atuh geura candak barang nak usia. Barang bukti. Maksud aing teh alat nak. Sain. Biasa batu. Siapa buka cau lumayan nih kerja nyelbeteng. Ayo. Hayu, cau jeung aing nya. Lalai. Sia bisa wae. Ayo geuneun teu maju cai. Lah eueuh caina ge paranas. Eta keur naon teh? Ceka tempo ieu keur naon? Oh. Hayang eksak nya teh. Asal mana di dieu ge kumaha teh kuat balatak. Teh hayang ieu atuh teh. Ih, mending merek lapisan budak teh. Kita teh mah ya geus urang arek ngambek. Jor we atuh Bang Adik tere. Itu teh mah mentega. Rasa banget budak teh. Dia Kembali ngambek teh sayang. awas redang. Oh eta teh arek kamarana. Eta marana ka mana? Kepo. Jeung kela mun urang menang pare beuli nya. Tadi mana ngomong kepo. Ih. Nya urang mangkat heula besing barang manten. Tunggu urang milu. Teh arek ka mana? Cicing mah ngilu. Sama mentega. Di teteh hayang ngilu ah. Satu mau ngilu. Ayo urang nyen sirap. Pusing salah maneh ge. Tuh di ditu deket saung babarinya Yohan. Tak iya lah bayi Will. Ayo. Kari nu hapana tong dialaan. Ya kakarungkan. Oh, dapat banyak ya Will. Tadi Will ngajaran. Lah mana mau becus ieu? Ta luhur-luhur teh isi ka beungeut batur. Eta budak teh bener-bener. Tuh, menang banyak orang. Kadia kurang teman mah teh bener. Kalau bahasa kieu ge jeung keur singkur mah sebeuheun. Terus menang loba Will.
Duh haus euy, tadi gecek kurang mana tita mawa cai. Ah, karek bieu geus saus kontra. Capek urang awil ada ka saung heula. Taya tak karungna bawa ka saung. Duh berat euy. Ke kedong ge urang istirahat capek. Duh puyung euy asal kapanasan ge. Duh ieu mah bagoknya. Aduh iya lah gasah sih kalau jalan. Itu sih gak sih uilnya. Hei itu jadi ngejengkeng aja. Buk juga nama. Jika nama mabuk mecin ya budak mabuk panas. Set ngosak dah menang loba euy. Kebenaran nomor si gak bangke. Lumayan rezeki mah di mana we? Iya menyahun orang hilir mah atau hun kacida. Jangan seupil. Iya ya loba. Isian buruk we ah. Oh no. Nah, ada jana. Hah, sebenarnya sih kurang musisi mah. Tapi nya amun dikasih ingkur kabeh mah. Ah, ada dijual ah. Oh, eta mana mau naon dul? Tato orang menang lo pagawe ka gimana? Oh, pare. Coba nempok. Dunya mun alus kaki dah pada naganya. Bisaan mana dul ngalana? Berapa duitan ieu? 10.000 we ah, goceng meuli es. 10.000. Goceng we. Goceng. 7.000 we ah. Aya nage goceng, nyangga saimbung mah. Aduh, nang capek-capek teh. Nyangga segajeun. Nong, cokotkeun duit teh goceng. Ieu teh. Sipna. Ya dul nuhunnya. Haus ya rek meuli es. Coba mun keur haus kieu teh aya nu nganteuran es. Oh, itu si pendul lari ka mana? Oh heueuh. Marana harausnya. Ya orang bawa minuman. Ya kebenaran dul. Bisaan mana mah dul datang pas waktu yang tepat. Ya orang hebat jelmana. Heeh lah nuhun dul. Hinarian mana boga duit dul. Alhamdulillah orang aya rezeki nomplok. Ayo awil balik ke Saratel, geus menang loba ieu. Oh iya atuh, iya orang liar geus leunang. Ayo balik. Oh ayo orang balik. Kumpul babadagna lembutna kada lumpul. Ya tak gagayem ya bir maneh. Pedeng karung sugan budak teh tadi gagayem wae. Potong karet urang mah teh. Set ayeuna masih pendul mau balad. Nyalain rajin-rajin teh nya maksakeun. Eta naon maksudna si areureun di dieu? Set nih guji. Ah maneh masuk dipake WH teh Wil. Nya urang kereparan nasi yeuh. Ada geus dibareng minum es ogen ku urang. Agul teh bamere esa lastik oge. Tatoy orang arek kajual pare ka maneh.
Oh, tadi si Endul. Oh, emang mana ngejual, Dul? Bohong sih itu mah. Bohong tadi ngejual sakieu. Halus ente si Parena. Oh, gini ieu mah jarami hungkul. Pira aku jarami. Ngetempo sorangan. Hah, kok gini jadi jarami? Ah, kaciri si Pendul pelakuna, kaciri seri wae. Mana buktina? Ah, tega mana madul dosa siang ada harga sang batur. Har. Tadi gimana ngadahar? Ngadahar naon? Minum maksudnya. Minum es. Es anu tadi kumana diinum rada ngajual pada mana? Oh, dasar si Pendul brengsek. Rela budak teh. Aman yang masuk. Bisa yuk mangilu. Nanti. Eta si Pendul lain nama mawalan. Iya ulah poho jubrek anu jubrek hidupna barokah mudah-mudahan amin.